asuh aing boga duit gitu tah. Teuing urang ge ieu teh. Duit sungkul atuh. Atuh pan urang teh kadinya. Si Kipli ka mana ieu? Di ka tempo-tempo si Kipli di mana teh? Emon dia udah gebakeun ieu. Aduh, ieu keur naon emon? Iya nih. Astagfirullahaladzim. Jangan di dieu we keur. Eta ka mana wae tadi? Ih, urang poho jalan ieu. Aduh, udik sama. Uy teh kota ieu. Kumaha? Kecil pisan ulin teh. Ulah pisah. Beli urang lempangan ya di tuh. Hayu lembangan ka mana mon? Atuh lelempangan mah ka mana we atuh pan urang teh keur wisata sia teh arek kumaha. Ya coba urang manfaatkeun. Oke mon. Urang daripada di dieu wae jalan-jalan. Heeh, bener ya. Ya. Siap, Ke ayo. mana ya? Tuh ke belah itu tuh. Waduh. Ayo dah. Mencurigakan itu. Yuk, orang tegur. Siap ayo. Ayo. Ada kemana nak? Arek lelempangan pan keur wisata mah dadah. Mani udik pis. Wisata kumaha sih? Oh sih. Abah rada nyaho tentang masalah di dieu urang teh gitu. Wah, di lembur wae lu. Atuh dah heuh. Di lembur mah urang. Bapak masuk sini punya tiket enggak, Pak? Ngeunah wae. Tah. Urang teh jelema aya di dieu Make teh. kupon daging aing tah. Make kali kupon daging. Aduh, menghina Asup ieu make mah. kupon daging. Oh siapa? Aman ada gitu mah. Beli genahannya di wisata tuh Aduh pan heueuh pan ieu teh meureun kota. Tapi di urang mah ieu di mun di lembur tanggal kieu dipake ayun-ayunan ieu. Tengah cocok tuh. Sia mapan udik baheulana keleutikna udik. Ayeuna mah balong. Tuh, Mantap tinggal di amat, balong. ya. Aduh, ieu di urang pinuh nu ngajai ieu. Ternyata merek Labairintah. Labairintah Nah, atunya urang hartina eta Labairintah. di urang mah eueuh kitu teh. Merekna Labairintah. Aing teh Lambai. ngarati pokona mah. Urang asup ya. Ajro. Ngajaran ayo ngajaran. Hah? Ngajaran ayo. Ayo. Labairintah. Labairintah. Ara-arane oge ieu. Kajerona oge urang. Nyasap mah ya mon ya. Sieun Hah? cenah nyasap aing. Nyasap. Aing ngaleuheunkeun di leuweung anjeun di dieu mah. Geuman di mon. Tingali. Ya, Itu naon itu? coba mon coba kontrol mon. Tempat naon ieu teh euy? Mon teh mah hitut lemot bah. Ah, sok nyalakeun segala hitut. Mamang ngajorok hitut urang pan henteu meureunnan. Aing mah maju. Apa kiri sih? Yes, henteu teh. Maju. Urang ucingan suput ayeuna coba di dieu. Hayu. Sok meureunnan. Hayu. Baheula pan urang sok ucingan suput. Eta mah masa urang keleutik lah. Heeh. Ya, hok sanan teu lah. Iya siap. Pinsi tuh. Hot pinsi teu lah. Ah. Berarti orang muka itu. Heeh, Jadi sok. nungguan. Awas. Heeh. Awas, orang lah nyumput. Emon mana teh Emon? Mon. Sama teh. Aing apa tadi? Mah goblok. Ka mana wae ieu teh? Atuh ka mana pan garana ge ucingan meureun ais ya mah. Sok teu ngarti pan ucingan aya ucingan biasa meureunnan. Ieu jelema teh udik apa kumaha ieu teh? Kata dinyurigakeun eta. Kan ieu teh mainan anak-anak tapi kumaha nama teh diparake ieu. Usir yuk. Sir. Teu nyaman ya. Bahaya ieu ya bos mah ieu, kenyaman bahaya.
jelema itu nguntit we urang pri euy nguntit we urang Urang ge curiga eta teh duaan teh apakah aman ieu sugan nah gitu urang pada mau nguntit tak dari kos aing boga duit gitu tah teuing urang ge ieu teh Pak, ini bapak udah bilang aturan. Ini bukan mainan buat orang tua, ini buat anak-anak. kumaha mun urang ieu Tadi bapak bikin saya curiga, udah ikut kantor sekarang. Pak eta kunaon lo batonan dibawa Pak kalah naon Anda jangan bilang kantor ikut. pandidinya nu ngajakan ulin teh meureun ka jero teh kumaha udah kali teh anu geus ka mana ieu teh ada aing ge riweuh ieu cek aing ge naon ulah ulin kadinya mah kan ulinan mainan yang budak lain yang kolot ieu mah geus cuis sungkul atuh atuh pan urang teh kadinya teh meureun dirinya ke pan baik diajakan ieu mah tetep gara-gara maneh mah teu bisa ieu kawan wah atuh mana